Hajeun lah hajeun uyah teh bae. Ari salaki pamajikan penting mah bersyukur. Basak lu hareup nyengir. Buruna non surga tah. Yo surga mana aya di suku aing pamajikan. Urang mah era istri teh. Bagaimana peranan suang tahan jalan tengahna pan di tengah mah ngeunah sosis gitu Sosis kira. bolak-balik ngeunah Hah? aing eta bisa ge kunaon Diomongan ku mama. oh pantes samutut sama makan Hah tuh da enak ngerjakan tugas ku mama geus oge na ulin wae main game. oh heuh kitu bahaya tuh lah ya Oh. Lain pah. Non teh bener cek papa gitu nya. naon Heuh duit mah teh jadi jaminan. heeh kitu kunaon kitu Tapi baturan mama nyaho si Siti jeung si Acong. oh kena apa Yang ngobrol curhat gitu ka mama teh. sana ieu teh Si Siti na tuh. kumaha? Pan baturan jeung si Siti. Tah curhat cenah heuh nya bener teu jadi jaminan cenah duit teu jadi jaminan bahagia cenah. Padahal kurang kumaha salakina beunghar so. oh nya si Acong mah beunghar si Acong mah Terus? da bapana ge tamang semua kekurangan duit oge teh mah beunghar lah tamang si Acong mah Heeh. Terus si Sitina kan digawe. sih Heeh. si Eta teh gawe bener Nya jadi ngeluh lah manehanana teh ka mamah teh gitu. Nya ayeuna manehana digawe cenah non kurang kumaha gitu cenah nya non kaurus gitu ieu nana non teh nu pagawean di imahna gitu. Tapi angarwanya masalah masuk aya wae gitu. orang rumah tangga mah mama masalah mah teu ayeuna teu nu sangsara teu nu beunghar nya aya masalah mah boga wae Heeh. Padahal mah eta teh geus naon maksudna geus sepakat salaki jeung pamajikan ngomong manehna rek gawe cenah kitu. da Tapi da aya kitunya masalah mah. aya tuh mata ngomong kudu bersyukur tah jika papa Oh bersyukur alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. nya teh ya kuncina mah sih mah naonnya bersyukur lah urang teh bisa bersyukur ayeuna narima kayaan gitu jadi entong ayeuna non nya intina mah kudu bersyukur lah Bersyukur abi oge ya Allah alhamdulillah boga salaki teh bageur kitu nya bener man sia teh irungna ngapung. jadi mah nya ieu mah teh jadi enteung keur urang gitu nya matak ulah sok nyangka ayeuna anu jelema loba duit terus sakeunanya nu kecukupan segala aya lah jiga teh si Acong jeung si Dewi pan mobil boga maehana nya posisi pamajikan gawe si Acongna ayeuna duitnya moal beak-beak tapi enggak ada masalah mah ayanya ngeluh mah ayanya maehana tah urang oge katempona kata dorong mah teu Bukan naon. tapi dah alhamdulillah lah bersyukur Ya lah bersyukur lah gitu. dan anu mahal mah bukan masalah harta atau ya Kan anu cek papah teh ya bahagia itu diciptakan bukan dicari. jadi bahagia mah diciptakan aku urang Hajeun lah jeung uyah ge bae. nu penting Bahagia. bae we anjing dia jadi ngage bibir ka darah uyah Darah tinggi nu aya. eta anu penting mah bersyukur cek papa mah da bener. nikmat terbesar mahnya orang mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Heeh. gitu Gaduh 10.000 ge jadi. sering kalau kita ayeuna Terus kieu di cenah. Ai ngobrol kan, salah ke didinya cenah osok teu cenah muji-muji cenah kitu. Lamun mana dangdan cenah nya ka mama teh sok nanya. Ai cek mama teh nya osok cenah osok dipuji, cek teh kajian make harusnya insyaallah oke. tapi ente bener mah eta mah papa memuji mah gitu nya pokona mah yeuh nya awewe mah kajian cek paribasana dinu hate jeung dinu bibir teh beda kitu nya tapi kan nanya teh nyaho kan awewe masuk
gila gombal cenah geuninganan gitu. Nya. Sok hayang digombalan cenah. Bari jeung era-era geuninganan. Padahal jelatna hayang digombalan gitu. Jadi ari papa gombalain. Teu ya mama papa mah kadang gitu. Ya itu nama kieu sih. Jadi ayeuna kieu mah papa mah nya harga kan pada mama dangdan ya. Mama dangdan. Kan papa teh si mama geulis ya gitunya. Jadi mah sekarang mulai geulis ya sih nanti kan efek mama kan atuh tuh belum pada gebatan bisa bari yang kadang gombal tapi udah gede opena jeung bada jeung ari salaki pamajikan mah kudu kitu mah jadi meskipun karakterna bisa papa banyak papa kan karakternya cueknya ya maksudnya cuek lah gitu tapi kan aya momen-momen papa ayeuna non yang muji jadi pamajikan lah. Bejakeun gitu atau kasih bejakeun gitu. Kanjeng cek sok dipuji cek mama teh salaki abi oge sok muji gitu. Bari jeung nya mujina ting bener ting henteu cek mama. Tapi da yakin bener cek mama gitu. Tah si eta mah sigana salakina teh tara muji meureun nya lempeng gitu. Kan mana kajian ayeuna si coma gitu dan misalkan teh kan awewe mah tuh ayeuna kan dangdan yang salaki nya ku salaki nu teu dipuji gitu kan cek paribasana mama cantik gitu hungkul oge kan geus aduh di berbunga-bunga gitu nya sih jadi intina mah lalaki oge tong kakuting gitu nya tong enak misalkan teh cuek gitu tong enak nyata oke lah misalkan ata aya manehna cuek di zaman manehna non keur zaman bujangan kan misalkan manehna geus boga sifat cuek ya tapi kan geus kawin mah tuh ayeuna boga pamajikan pan gigireun teh anu maturan sare misalkan anu teh anu nya eta gitu. Maksudna anu niaso gitu iya ya sok tong sok kumaha wae mikir teh lain mah kade mama tiap-tiap kumaha teh kadenya wae maneh mah anu mangnyuseuhkeun gitu maksudna kan saeutik we kitu atuh manehna merubah sikap gitu nguji ke saeutik ya, gitu kan atuh meureunna da boga sok atuh dipuji ku papa gitu nya atuh kajian henteu mah ini misalkan teh uang belanja deui wae lah kan papa gitu anu penting mah bersyukur ka 10.000 ge nyengir tapi dah lain bohong eta bener ya kamari anu nyata bro lain bobodohan eta asli eta mah gitu. Terus ieu lagi bisa teh model si Acong na oge pan. Eta teh naon nya? Ku bapak kantor mah karakterna kitu nya jelema teh non jadi hayangna teh si Acong mah pamajikan teh tong nungguan manehanana hayang teh pamajikan nu ngarti gitu. Ai papa. Papa ge apa sih Acong eta mah? Ai papa, kan ada geus rumah tangga mah meureun teu kitu. Ya sebenarnya mah saling we. Ya saling maksudna. Boha lakina, boha awena teh ku papa ge ditempo emang si Siti unggul gitu. Emang si Acong salah dah coba papa mah. Ya bener geus. Aya si Acong modalkan si Acong ayeuna. Geus nya pan sifat si Acong teh gitulah. Tapi majikan ge kan kudu paham oge pan karena karakter sifatna si Acong mah gitu. Terus ayeuna kan lamun lalaki teh jadi si Acong mah kan gitunya sifatnya di rada cuek lah gitu. Nya mana nu agresifna awena mun si Sitina agresif ieu lagi kan ya pasti kan jadi wae mana mah. Atuh da sok sensitif gitu ngomongin kita teh gitu. Benernya kudu nama saling gitunya misalkan teh pamajikanna capek balik gawe. Nah, udah gawe sih itu. Balik gawe misalkan teh atuh naon ke misalkan kumaha wadahnya sih, tapi sigana henteu meureunnya. Terus siga papa gitu. Bisa ngobrol kumaha kitu ngomongnya. Nya maksudna apa ayeuna teh nanti pegawaian sok dibantu antar ku si Acong mah. Ya, teuing atuh jarang meureun gitu. Pokona mah teh siga papa gitu ya. Nyata ai alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa ngobrolnya? Pernah ngobrol ya. Jadi nyese non pokoknya pegawai-pegawai biasa kalau dicabak sebenarnya itu tugas laki teh kayak apa namanya itu tugas laki teh tah digawean ku awewe teh sarua jeung non ngaringankeun beban salaki buruhna naon sorga tah aduh gitu mata ayeuna tong ngarasa kabeuratan pan ayeuna masuk aya geunan status capean mana cenah teh
pegawai salaki jeung pamajikan. Lamun rek disebutkeun sabenerna mah salaki. Nya. Gitu, tapi ku ikhlasna ayeuna pamajikan ngagawean bade nyeuseung ngurus budak kitu kieu. Buruna naon? Sorga tah. Bawari sorga kan neangan sorga ka awewe mah. Bener. Nurut gitu ka salaki. Nurut ka salaki we sorga teh. Heeh, bener. Gitu. Ikhlas nya, tapi nya urang sebagai lalaki papa sebagai lalakinya ayeuna teu bisa bong kan aya paribasa kan aya paribasa lamun geus kawin mah cenah naon sorga inung kalau teh pindah ka salaki bener teh ayeuna tong salaki mentang-mentang yo sorga maneh aya di suku aing ge naik gitu carana tapi nya kudu disayangi lah dihormati kan mana papa kan bukan indung pan gitu awewe pan pamajikan awewe ya kudu dihargaan awewe gitu karena lamun nyamun capek lah balik gawe kan gitu pada mama ada kan pernah gawe pan kan ku nya papa harita posisinya kerja lah ku papa teh geuningan naon we cabakeunna rek kumaha wadah kadang baju budak di seusehan ya nya padahal bener kan padahal geuning bikin ka ieu tapi da nya isi nomor ridho saling we tong egois mata tong sok aya paribasa kieu mah urang mah cenah naon teh moal eleh ku pamajikan urang moal eleh ku salaki eta teh salah pemikiran kitu teh sok aya jeung cenah kieu si eta mah sieun pamajikanana sok aya pan salah eta teh anu bener mah nya silih saling we salaki pamajikan mah da ayeuna sok atuh mama kan karakterna kan anu dibentuk ku kolot mama jiga A gitu nya papa ku karakter kolot papa jiga B ayeuna dihijikeun moal bisa lamun pake gegegeh mah gitu paling orang saling mengisi gitu nah anu eueuh di mama jangan di papa sabegitu sabalikna nya tah terus kieu kan siga ayeuna papa mun ngabantuan mama gitu nya cukup basana ngabantuan kumaha wadah gitu nya tah tugas pamajikan anu 10 teh kan menjadi ngurangan di salapan itu teh pan meringankan gitu maksudnya intina saling tah terus ayeuna kumaha cenah cek si ngobrol kumaha cenah cek si teh lamun ayeuna pada ego cenah kitu nya kuncina mah sih komunikasi hese da pa euy nya teu sebenarnya mah kira hese kumaha teh hese da urang mah teh kitu nya kan ai papa mah sih kieu seorang istri teh bagaimana peranan suaminya gitu kan gini sok nah mata menjadi pamajikan kudu nurut ka salaki gitu tapi untuk kudu ayeuna misalkan aya nu salah di salaki pamajikannya tong cicing ngelingan tapi ngelingan ngalain kieu lain tah mama salah gitu wah eta mah nya karo perang piring teh pareupeus atuh dengan lembut teh misalkan kayaknya mah bukan seperti itu jadi ditegur gitu tapi non aku asa sok ngomong salaki anu kasinggung seueur kitu kun teh anu kasinggung mah nya kumaha apa nya emang nya maksudna kumaha carana banyak cara lah tuh sebenarnya itu tong kudu kaku lah nya tong ngolot teh aya hayangna we ku kasal kitu nya atuh mana emang sok ngolot teh euy ngosok beneran kitu mah teh ngomongkeun cenah mun pada ego mah cenah hese cenah kitu nya kudu ngalehan we atuh pamajikanna wayahna dan kieu ge lambat laun ge berubah lah tah yang ngarubah gitu si teh yang ngarubah ayeuna tinu suasana non rumah tanggana di imahna kajian manehanana digawe misalkan tapi hayang ngarubah egona hayang dirubah gitu. Egona hayang dirubah terus ayeuna non anu disebutkeun teh hayang dipuji teh ya geuning taman teh hayang gitulah ya eta mah intina komunikasikan secara baik-baik tapi tina komunikasina ya bejaannya kasih Siti tina komunikasina entong jadi ti awalna geus ngomong heula gitu Pak aku teh mau ngobrol nih, mau ngomong nih, cari suasana nu enakeun. Entong ayeuna suasana keur rarudat teh salaki. Ngobrolkeun kitu, nya eta teh kuliah perang dunia teh ya. Jadi neangan anu suasana nu ngeunah, anu nyaman gitu nya. Tangge santai, Pak. Kamu misalkan bari jeung gitu nya. Kan salakina ada apa mah? Sakanana. Kan jadi kumaha sih ngarayu salaki gitu nya. Kan si Acang mah karakterna kitu. Rayu heula kumaha. Enggak Pak, aku teh mau ngomong. Gitu mah berarti jadi diobrolkeun kana teh ngobrol itu mah komunikasi tapi papayetanna misalkan kieu. Tapi papa jangan marah dulu ya, misalkan ya mama juga misalkan enggak bakalan marah. Emang kenapa gitu mah?
baik-baik. Kalau we malah pagedang we. Hiji dua. Sieun meureun. Naonna? Sieun kasinggung gitu lah. Kan nya pelan-pelan lah gitu. Sampai kan eta maksudna entong digawe deui lah cenah kitu. Cek salakina teh. Nya. Karena isi teh nyemung meureun da. Geus ngeunah gawe meureun geus siga mama gitu. Pangdagang mie ayam 3.000. Nya ngeunah digawean mah. Saya ngomong nanti, bener ngomong nanti, bener dah. Pokoknya mah rumah tangga mah ya cek papa mah segala sesuatu teh kunci nama komunikasi, terus jujur, terus tentang babarian, jangan tentang era-era. Akhirnya papa sok anehnya, orang sok era cenah ka pamajikan, terus sok era ka salaki cenah. Nah make jeung era, pan lamun kesareng teh era. Tangga segala terbuka tuh enak mah. Gitu. Bener. Tuh kudu sok heran mata ka saya masuk era naon. Bener. Tuh kudu era. Badak da naon ngaranna batur hirup gitu nya. Heuh mah masuk. Ngaranna batur hirup atuh. Lain naon teh obrolkeun. Tong ditahan-tahan. Kumaha lamun peuting tahan-tahan. Aing kadinya wae arana teh. Punya wae kunaon nya kitu intina mah berarti kudu saling, intina mah bersyukur, intina mah jadi da surga apa majikan teh aya di salaki. Bener. Tapi salakina oge tong atong asa, tong asa aing kumaha. Tetep we kudu ieu. Jadi kieu malah enak mah non salaki teh hayang ngaruba ka pamajikannya atau sebaliknya. Entong ngarasa egois, pamajikan orang kudu A, B, C, D, misalkan nanya tah pamajikan salakina ge kudu bari nya kudu tong egois lah. Ayeuna ari hayang pamajikan hayang ngarubah, tapi mahana mung berubah. Bener teh. Intina mah menuntut tapi entong kumaha gitu nya pamajikan teh. Pada enak lah cari jalan tengahna. Pan di tengah mah ngeunah. Kadinya di wae. Mangi wae ya tuh. Aduh, aing mah. Terus kemana teh sih teh? Mana teh ayo ngomong cenah da budak kaurus cenah kitu tah masalah budak meureunannya. Tapi da kaurus kitu mah cek mama budakna euy. Kaurus atuh da meskipun ada sekolah nya sekolah lain sekolah biasa gitu manehanana ada boga duit atau manehanana mah sekolah elit atau tapi dah sakit tuh nya cek mama mah kaurus we cuman nya ku salakina teh meureun kurang komunikasi gitu namanya tah saling we lah ina boti salakina boti pamajikanana jadi kudu pada saling gitu dan lamun pada egois mah moal bener dia coba perhati akan karakterna teh beda-beda atuh ayeuna karakter mana mama di kokolot mama kan karakternya kan juga gitu papa juga kieu ayeuna pada ego teu bisa apaan teu babarinya ngabentuk maksudna teu babarinya ngabentuk ieu mah cep papanya rumusna mah bejakeun gitu nya rumusna mah nya eta teh rumus euy anu kahiji mah non komunikasi terus adana kejujuran gitu nya silih saling gitulah. Bener. Tong era-era segala gitu. Mahnya nya salaki eranya. Mahnya nya pamajikan era gitu maksudnya. Nya gitulah mata sok aya gini mah non aya gini nya sok lalaki gini kan. Sieun jadi kieu lamun di pagaweanna atau di mana galak gitu nya. Sok aya mah. Ya. Begitu di imah cicingan jika nu sieun pamajikan. Cenah sieun pamajikan cep apa? Sabenerna lain nu kitu teh lain salakina non sieun ku pamajikan lain. Tapi salakina eta teh non ngahargaan aya jadi pamajikan, ngajaga keluarga supaya utuh. Ngelehan emehana gitu. Jadi kadang kan kitunya di luar teh geuningan garang non, di mama leuleus non. Padahal daripada mehana garang di imah misalkan di luar yo. Jadi non nya intina mah lah menghindari permasalahan lah. Jadi lain sosis lain. Lain sosis gitu. Sosis gitu. Jadi ai bagus sok pokona salah lah cepet sok aya paribasa. Antong eleh ku salaki, atong eleh ku pamajikan, eta mah duanana salah pemikiran kitu mah. Anu bener mah nya saling we eueuh ayeuna
paribasasieun ku pamajikan, paribasasieun ku salaki, paribasan gitu teh. Sok aya geuning nanya status kita saling melengkapi bari jeung naon eta teh artina teh nyaho pan? Eta melengkapi teh mah. Maksudna kadang anu ngomongin nu nyeun status kitu nanti mana teh nyaho kitu nu sabenerna nu diomongkeun. Non gitu. Jadi nggak ukur bisa ngomong meraktekannya teh nyaho carana. Tah eta maksudna melengkapi ku coba pada diomongkeun tadi. Naon anu eueuh di urang. Mana aya mama gitu. Nu nya sabalikna kitu lah. Bolak-balik kitu nya. Bolak-balik ngeuna. Nah, dari wae aing. Lihat. Nya atuh tong gitu-gitu wae. Intina mah kitu kayak lah urang ngomong deui urang ngobrolin kayak obrolkeun gitu. Intina mah saling lah. Kudu saling komunikasi jujur intina eta. Eta intina mah eta. Gitu, heueuh. Ya, kayak kagok-kagok lah. Heeh, bener. Manya tuh jeung pamajikan kagok atuh dah. Sarua di. Ayeuna teh ngomong-ngomong geus apa? Iya biasa. Eta geus nuturkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sunda Mangprang. Hatur nuhun nya Lur tos nonton keluarga Melgi. Tong hilap subscribe, like, comment, sareng share. Tah guys, sok ngobrol wae nan dagang mie ayam 3.000 nya. Lain hoak tah guys tah. Guys, bener kan? Ya ayam 3.000. Tuh, megang. Atas nya pamit undur nya enak mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.